Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadra'u jeung DP saha kaula anu agung. Tingkahna nadra'u bisukunid dhadi. Bari anu tetep naon nadra'u kalawan dibaca sukun dhad. Sukun bidobtil musannifi kalawan matok musannif. Idopat masdar kana fa'il. Ai nakhda'u tegesna DP saha kaula. Wa nadhillu jeung ngarasahina saha kaula. Boro'a ilaika ka Gusti. Aripangna dina ngalugotan dorob lagun samodel kieu. Kaayaan muta'allaq anu dicokot te masdarna. Sabab ari ta'alluqna muta'alliq kana muta'allaq mah lain kana lapat, tapi kana makna. Sedengkeun anu jadi asal dina makna mah masdar. Sakumaha ceuk dina Alfiyah wa qaunuhu aslan lihadainin tuhib. Sehingga sapalihna masyayikh mah sok aya anu ngalugohan kieu. Olehe atawa dorope DP ilaika ing Tuan. Ya Allahu he Allah. Doro'a pi man ilmawani'i dina ngahalang Gusti kana pirang-pirang perkara anu ngahalang. Ai nas'alu tegesna nyuhunkeun sakaula ka Gusti. Ghayatas su'ali kalawan panungtungan nyuhunkeun. Su'al minal khudu'i sudur tina DP wadzillati jeung ngarasahina. Antamna'a kana yen ngahalang Gusti. Almawani'a kana pirang-pirang perkara anu ngahalang. Ayil asya'a tegesna kana pirang-pirang perkara. Sifatna al asya allati asya. Silah allati tamna'u anu bakal ngahalang naon allati al asya. Aripangna ngalugohanana samodel kieu lantaran ieu teh ngagabungkeun kana dua pendapat. Sabab kaayaan ngarujukeun dhamir anu aya dina silah isim mausul. Bari jeung isim mausulna jadi sifat eta teh aya ikhtilaf. Ceuk fuqaha mah rujukna kana mausuf, ari ceuk ahli nahwu mah rujukna kana isim mausulna. Anu mana eta dhamir disebut aid teh. Ai ta'uku tegesna anu bakal ngahalang naon allati al asya. Man'u an ikmaliha tina ngajadikeun sampurna eling-eling za kana ieu alkitabi tegesna kitab. Jam'il jawami'i nyaeta jam'ul jawami. Naonana tahriron tina arah-arah ngabersihkeun anu disarupakeun kalawan ngamerdekakeun. Wa innama pasartu qaulahu an ikmali biqaulihi tahriron biqorinatis siyaqi sabab qorinah nyaeta siyaqul kalam. Sifatna jam'il jawami'i alladzi kitab. Silah alladzi ikmaluhu ari anu dijadikeun sampurna alladzi jam'il jawami likasrotil intipai karana arah-arah loba ngalap mangpaat
muta'alaq dihareup intifa bihi kalawan jam'il jawami. Tingkahna kasrotil intifa bihi pima bari anu tetep naon kasrotul intifa bihi dina perkara silah nama amala anu geus ngarep-ngarep sa musannif hu kana ma eta khuyurun pirang-pirang kaalusan sifatna khuyurun katsiratun anu loba naon khuyur wa ala kulli khairin jeung eta tetep atas saban-saban kaalusan maniun ari perkara anu ngahalang wa asyara jeung geus isyarah sa musannif isyarah bitasmiyatihi kalawan dingaranan hadzal kitab tasmiyah bidzalika kalawan itu jam'il jawami isyarah ila jam'ihi kana ngahijikeunana hadzal kitab kulla musannafin kana saban-saban kitab anu dianggit sifatna musannafin jami'in anu ngumpulkeun naon musannaf jam'u fima dinapan silah nama huwa anu ari hadzal kitab eta fihi aya dina ma fadlan ngautamakeun sakaula kalawan ngautamakeun temenan fadlu an kulli mukhtasarin tina saban-saban kitab anu diringkes yakni ngarepkeun musannif kalawan jam'ihi kulla musannafin maqasida dzalika kana pirang-pirang anu diseja tina itu kulli musannafin jami'in bima huwa bihi bima huwa fihi tingkahna maqasida dzalik minal masaili bari anu tetep naon maqasidu dzalik nyaeta pirang-pirang masalah wal khilafi jeung ikhtilaf sifatna al khilafi piha anu aya naon al khilaf dina jero al masail inayah dunad dalaili dina lian pirang-pirang dalilna wa asma'i ashabil aqwali jeung pirang-pirang ngaran ulama anu pirang-pirang anu ngabogaan pirang-pirang kaul illa yasiron angin anu saeutik sifatna yasiron minhuma anu tetep naon yasirun sawareh ti ad-dalail jeung asma'i ashabil aqwali fadakaro maka nutur sa musannif hu kana yasiron minhuma zikru linukatin karana arah-arah pirang-pirang faidah sifatna nukatin zakaro anu bakal nutur sa musannif ha kana nukatan zikru pi akhiril kitabi dina akhir kitab sifatna jam'il jawami al ati anu datang naon jam'ul jawami min panil usuli bari anu tetep nyaeta fan anu dingaranan usul fikih tingkahna fanil usuli bi ifrodi fannin bari anu tetep kalawan dibaca mufrad lapad pannun wapi nuskhotin jeung geus ditutur
Dina hiji salinan matan mah naon min pannayil usuli. Tingkahna pannayil usuli bitasniyatihi, bari anu tetep kalawan dibaca tasniyah lapad pannin. Wahia jeung ari tasniyatuhu eta audahu anu leuwih pertela. Ai panni usulil fiqhi tegesna pan anu dingaranan usul fiqih, wa panni usulid dini jeung pan anu dingaranan usuluddin. Sipatna usulid dini al mukhtatami anu dipungkas naon usuluddin, ikhtitam bima kalawan perkara silah nama yunasibu anu mantesan naon ma hu kana usulan. Tingkahna ma yunasibuhu minat tasawufi, bari anu tetep naon ma nyaeta tasawuf. Wal fannu jeung ari ngaran pan eta an-nau'u warna. Wa fannu kada jeung ari lafad fannu kada eta min idofatil musamma tetep sawareh tina bab ngaidopatkeun kana musamma. Idopah ilal ismi kana ngaran. Ari fannu kada eta kasyahri Ramadhana saperti lapad syahri Ramadhana, bulan anu dingaranan Ramadan. Wa yaumil khomisi jeung poe, wa yaumil khomisi jeung lapad yaumil khomisi, hartina poe anu dingaranan Kemis. Wa min jeung ari lapad min, wa ma jeung pannil usul. Silah nama ba'daha anu tetep naon ma dina saba'da min, eta bayanun jadi bayan. Bayan liqaulihi pikeun dauhan musannif bil qawaidil qawafi'i, tegesna lapad bil qawaidil qawafi'i. Ityan bil qawaidi sarta mawa pirang-pirang qaidah. Sipatna al qawaidi al qawafi'i anu pirang-pirang anu masti naon al qawaid. Kuddima geus dijadikeun ti heula naon min wa ma ba'daha. Takdim alaihi mandeurikeun atas qaulihi bil qawaidil qawafi, riayatan karana arah-arah ngaraksa, riayah lis saj'i pikeun saja.